Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa sadaya. Wilujeng patepang deui dina program Warta dinten ieu. Mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat tur tiasa ngalaksanakeun kagiatan sapopoe kalayan lancar. Ieu warta sumping ti meja redaksi. Bade ngadugikeun beja nasional panganyarna nu penting pikeun dipika nyaho ku masyarakat. Menteri Dalam Negeri ngingetan ka pamarentah daerah sangkan mimboga strategi anu eces sarta kapamimpinan anu kuat dina ngatur masalah runtah. Dina hiji kagiatan resmi Mendagri netelakeun yen persoalan runtah teu bisa direngsekeun saukur ku program biasa, tapi kudu aya gawe barang anu terstruktur. Mendagri ngajelaskeun yen pengelolaan runtah perlu perencanaan jangka panjang, inovasi jeung kolaborasi antara pemerintah, swasta jeung masyarakat. Anjeunna oge nekeunkeun pentingna kepemimpinan kepala daerah dina ngagerakeun sistem pengelolaan runtah ti hulu nepi ka hilir. Lamun strategi jeung kepemimpinan teu jalan luyu, masalah runtah bisa nimbulkeun dampak ka lingkungan jeung kesehatan masyarakat. Ku kituna, sakumna pihak dipentas sangkan leuwih serius tur konsisten dina ngalaksanakeun program kabersihan. Pamirsa, sakitu wae dinten ieu. Mugia janten panggeng pikeun urang sadaya supados leuwih paduli kana kabersihan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.